nera tangan manewu pakulingan rana sewu manggelengan raan datang merah tangan temanewu Kadalengeran Prapta kadya wangunan rimeka kadalengeran Kembang Wijaya Kusuma Wijaya Kusuma Patih Puspa Sakti tina karapian Tipura iya ngempalkeun sedanten tamtama hangkot puta sikap pedang tamsir gada bini can rasa panah limpung sacakele gunirahangan dika nampire bunuh ulah saketika bingahan buka sumpingan dulur sadaya dah Gusti parantos jadi kewajiban Gusti parantos jadi kewajiban ada tawa serius serius ya Bang Goblok kewajiban Gusti ayo dah situ uras jengerong sia surah ceri parantos jadi kewajiban mangga boy ngantos karena saya kumaha kasauran salira aji kayak dijebut boy boy ngomong atuh siate ngomong lain cici dunungan nganuhunkeun ngajedog we sia mah nya geus magrib deui gitu sia ngomong lain magrib leguk ngomong ya insyaallah pae berjamaah makan bae jadi imam tapi ge ya aji si budak kanungan ngomong aya pikir sia naon kuci kieu satu tas kaula tadi badan tangan sareng-sareng nalendra di negara di karato negara laras anu jadi pokona teh yen aya pamerdi Sang Nalendra Prabu Puspadenta netelakeun ka kaula yen anjeunna teh palai kagungan garwa nih ayo garwa palai nikah Gusti ye ka urang mana ka urang nagara Sakarumambe ayeuna jadi awewena teh nyaeta Dewi Setyaragen ayeuna teh keur disaembarakeun wah anu laras Gusti ieu teh dunungan teh bade kurban sapi anu PO nu limosin abdi muncit cawios abdi lah abdi seueur anu kaungan seueur sapi di Ciporeat oge di Bance aya lain masalah kurban blegug lan lain masalah kurban tilu ge loba atuh kumaha sia we aji kana abdi muncit ye lain masalah sapi ieu teh masalah kapalena raja wah atuh aya kitu mah bikang mah teu tiasa Gusti kedah jalu aduh ampun jalu oge ulah dengekeun legug sadeh antapkeun Gusti sia mah budak sia mah panyamung sia bulan budak muni hayang leuwih sia mah keuing hayang huluna segala dunungan oge teu puta penta masalah huluna mah bae tuh atuh teu dibayar mah tuing meunang hulu-huluna dari doing oge hulu sapi saha ieu mah kitu we si Aji nyambung jadi palai garwaan teh ka Dewi Setyaragen ti nagara Sakarumambe ieu tapi teh keur disaembarakeun ku kituna Sang Nalendra teh palai ngiringan saembara nah teh sanes salira ieu mah kapalai Sang Nalendra
Ku kituna kaula teh pancet teh di negara salaku wakil raja ayeuna teh. Ngagantikeun Sang Nalendra Gusti Puspadenta. Ku kituna wayahna menta sakompi baturan Gusti Nalendra pikeun batur lumampah di perjalanan. Bisi aya si Gusti Wulu gelagah kencana mau ngamuk Gajah Mada wayahna sing harepan ku maneh kawerna. Siap. Aduh, eta seuni. Nah, sada nu hitut nih. Iya anjing aya nu hitut. Si goblok aing ngahina euy. Teueuna si teh mul. Si eta mul ka batur teh. Isi mana teh watere ulah mah wae ka aing teh. Anjing teh sia. Tah kitu wayana. Si kepedang tamsir gadapini Chandra sapana limpung bawa pakarang sacekele. Bisa aya naon-naon di jalan. Siap. Naon teh? Nah, aya takbir segala. Gua gerhana matahari. Siap gerhana matahari. Allahu Akbar. Wah, makaning jauh ka ieu mah kudu mawa sarung ieu. Naon atuh saya teh? Urang wudu heula. Gerhana matahari. Urang salat sunat. Masya we ajik, Masya, wa astagfirullahaladzim. Ulah kita. Ayo we merkosa. Ayo siap pikir merkosa ka aing deh. Oh cepat perkosa aing mah. Dan ulah cepat perkosa tong ngajakan aing deh perkosa mah. Si ajik. Abdi mah parantos gaduh bojo. Badai Satya kapun bojo. Moal merkosa doraka. Abi mah sieun di nerakana makanya neraka teh panas luar biasa. Masya we ajing lan masya tak kitu atuh tobat gitu. Si ajing mah tak kitu wayana siapkeun sagarupaha kapriyogaan Gusti Nalendra siap Gusti siap ayo ini ayo wa sia teh uwa we ka aing deh. Urang ini mah euy. Urang ini kayak itu wa euy urang ini. Omat bawa ka barana wa leupeut behu bala-bala wa. Masya we anjing. Ayo wa, di ka mana maneh teh gini. Ngilu salat mah. Kumaha batau sia bejar cenah teh. Ayo urang ini. Aduh, menyamis budi. Kurang ini dah. Allah. Dia berbentukan maneh nepi ka jiga beurit kieu. Jiga ayam teh. Ayam. Jauh-jauh. Budak sia gelo. Ya budak nya belagu sia teh. Ayo ini. Anjing siap direwas aing ngalamun. Uluh. Naon gempa kitu teh. Anjing nih telat pisan rewasna. Urang ini ngeangan bangsa. Ini ganeng anjing sia meni. Ada pun mare-are. Naon seri atau batur indit ngayedog gue janji kucap kiceu bre. Hale wes Bolot. Indit bolot. Dan indit astagfirullah. Sia teh teu euy kana merkosa teh. Leung merkosa manusia maka jeung hayang merkosa marmot. Ya aji. Karunya liang naletik. Karunya kumaha mun peurih ke. Sia budak lain merkosa anjing. Urang ini kana ka rumah me urang ngalamar putri. Dewi Setia Ragen. Astagfirullahaladzim. Eling jebut. Nepi kaki itu teh di alam merdeka kieu teh ulah nepi kaki itu teh ai jaji
kudu kumaha aing ngomong jeung Ki Pacut yeuh. Nah, senyambung tuh. Urang ini ka nagara Soekarno be. Nya saldo. Urang ngiluar saembara dudungan palai nikah ka Dewi Setiaragen. Ayo urang ieu tresna. Iraha eta teh. Ayeuna wah atuh ayeuna mah atuh teu bisa. Eta baik Kudu meureun nya eta neundeun heula duit heula cing gede. apa majikan? Pamajikan kudu beja-beja heula. Naon sia? Naon atuh? Lamun boga duit insyaallah ka Makkah kege. Aduh ampun. Hayang katana longsor. Aing dak tulis. Ku maneh baca lamun teu bisa maca ditinggang sia ku aing. Ka desa beuring. Tunggu. Tingali tah. Tingali aing dak tulis. Nah naonan eta maneh teh? Dek neangan unur-unur. Iya anjing unur-unur. Nulis. Nulis dina tade goblok ya deh. Bade nyerat. Titik. Tanda seru. Komar. Titik. Sep. Coba ya euy. Jalan kedua. Oh iya, di jalan kedua yuk. Kedua dah. Komar. Wah salah euy. Bos deui itu. Eta sudah ngincakeun. So, baca. Ya, bener anjing. Aksara jeung titik kalau pakai titik. Baca ku sia bolot. Baca. Geuning aya tulisan heuh panjang sia. Sawios dibaca ku abdi. Heuh baca ku sia anjing. Ya teh meuni. Saeun siraing. Baca sia teh. Baca. Oh. Ayu urang indit ka nagara Sakarumambe. Kemudian ke mana itu dek naon deh? Dek ke Makkah. Jajaran kedua anjing aya kene. Jalan kedua ya kene tah. Berikan dia. Ayu urang indit ka nagara Sakarumambe. Raja Palai ngalamar Nyi Embep. Aduh, kebogoh raja Nyi Embep. Setiaragen anjing. Teu mungkin. Jigana pepotongan maneh Nyi Embep mah. Setiaragen anjing, seteh beuni. Setiaragen. Si mereka dia. Hayu urang indit ka nagara Sakarumambe raja hayang ngalamar Nyi Embep. Teu ngarti. Teu ngarti aing. Aduh ki anjing. Baca ada ya. Dengekeun ku aing baca anjing. Wayana dengekeun. Sia teh budak. Nya ngagetar ceuli teh nya. Pajar ngagetar si anjing. Hayo. Hayo. Orang edet ka nagara Sakarumambe. Orang edet ka nagara Sakarumambe. Adenge meureun. Raja Palai ngalamar Nyi Embep. Salah. Anjing aing nu salah geuning. Salah. Ana si amak si budak. Efekna aing nu salah. Ini era aing euy. Gusti Prabu, iya. Kaulah bade ngapik salira we dugi ka tapal wates nagara. Iya, tenan. Ayo pasukan pada lumapa. Iya, iya. Mudah-mudahan we sapa mutluran sapa necat di dekat.
danau lurus wah Piduana wing dek nyerangan Gusti Pak Gusti Dunungan wing Gusti Nalendra. oh balik ke luar negara Hayang ngalamar manusia oh nyasar wayana ulah petot-petot ngadoa ka ieu. mangga sing hasil Dai bakal maain de lobat di bapak tatang. oh aya sewu Acan pusana ti Kang Asep Sule. aya Acan ti bapak Dadang Baja. aya cantik panana naga Acan ti Panana Naga gede bage. gitu pakai Loba baraya uing seur kurang Bapak Dalang Dandan. aya Bapak Dalang Dandan Dede Amu Sutaria aya. aya pada Lanceuk uing ti Putra Munggul Pawanang. pada acep Bapak Dalang Acep lanceuk uing oge ka dieu. aya eta Bapak Dalang Gaos aya. sumping Bagja rempegnya seniman Rempeg. seniwati di dieu. Lanceuk Kakang Delit Dalang Dede Chandra ka dieu. aya